parah nih. Barang bekas. Mang. Meseran barang bekas, Mang. Nyaa, meseran barang bekas. Oh, kalaresan, Mang. Tuh, bumi nu hejo itu badai ngical cenah. Oh, siapa tuh, Mang? Hatur nuhunnya infonya. Mohon sok. Oh, ini sama ini gimana teh? Teh, punten bade tumaros, anu ngadu bumi ieu ka mananya? Abi, bade kumaha kitu? Oh, si Teteh ieu nu ngadu bumina. Beda saur si A itu nya di dia aya barang bekas. Hah? Barang bekas? Udah nggak ada, di sini mah baru kabeh. Oh, teu aya teh. Nya atuh hatur nuhunnya teh. Ya sami-sami. Da teu aya barang bekas lagi di ditu mah. Hah? Pira ku teu aya, Teu aya, A. Rabi tadi tos ka ditu. Yap jeung abi yap pura ku teu kepelan. Rahayu. Yap. Tah, pan ieu aya. Mana? Ai sia kan meseran barang bekas. Uhun, A. Heuh, pan ieu tah sakitu gede. Ari maksud si A teh kumaha nya? Mohon pan ieu bekas abi, sok we madamikeun tah ari harga nya. Abi uy heula, ayo. Oh. Di mana Cil jauh kene? Tah ieu kuya si teh baso ikan tuna anu di bedeng baru doyong selatan reng khas di Karawang. Oh iya. Yuk ke jero. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten, ari nu ngagaduhan ieu pabrik bakso ikan Laris Jaya teh, Pak Haji Atep nu mana? Iya, abdi Pak Haji. Tong aku ngaku didinya mah paling ge pagawe di dia mah. Ayo jangan ke jero. Jangan eta anu bogana. Nu mananya? Pak, punten pada tumaros ari Pak Haji Atep teh nu mana? Tadi di luar, Kang. Emang tadi ngali tadi keluar wajah Cetna. Oh. Di luar. Maneh dah. Usukan aing teh lain. Haji, aduh. Puntennya banyak. Sugan teh sanes Bapak Haji ieu teh. Ya atuh maneh teu percaya nih oke anu Nya. Punten Pak, aduh. Iya Pak, abi teh jauh-jauh ka dieu bade ngalamar gawe. Uhun Pak Haji. Tah duaan abi bade hoyong gawe di dieu. Da mah. Ah eueuh mau dari maneh. Tadi canon-canon geus teu bener digaweana ge. Ayo kaitu ah. Wah, da gara-gara maneh aing jajauhanan ka dieu kunyuk teh. Udah aing teh apa tuh udah sugan teh lain Pak Haji Atep eta. Jadi we kumaha atuh aing geus kieu? Gap lah yang udah Sia kunyuk teh. udah sugan teh Nanti ku si Isalna euy. Aing porsan teh eueuh, aing puting teuing nagihna euy. Lah, ajaran lah ku aing. Sal. Isal. Isal. Si Ucup ieu mah. Lain tembalan atuh Faisal. Lucu gogorowokan teh dulu. Lah, keun wae Pak. Ngajak we ulin ke urang misi bangor. Ajak bangor naon Faisal? Ngajak we mulung kadu, Pak. Si Ucup mah mun eueuh teh mulung teu meunang mulungna. Sok ditaekan. Montong enak. Wah, ieu udah carekan si Ucup. Babal ngajak bangor gini. Babal. Naon sia ken? Ngajak bangor we sia teh ka si Faisal babal. Ji, naon Bang? Ka dia sia ken. Babal sia teh ngajak we bangor ka si Faisal babal. Mohon maksud saya ini teh sorangan tong ngajak apa sih Faisal? Tuman sia teh gede-gede babal. Mana ngajak bangor ka si Faisal? Bal sia ini sorangan babal. Ngajak bangor ka si Faisal sia teh gede-gede babal. Nah, Naon ieu sia? Gabron ku aing sia teh. kayak naon Bang? Sia ini fisik gambar ku aing nyuk. Babal teh sia teh. Kapret ku aing geura. Tuman ken teh sia teh. Naon ieu sia? Sendal tinggalin. Babal teh. Ah, goblok. Niat arek lagi hutang aing kalah dicarekan ku Mang Doyo. Wah, ieu mah pasti akal-akalan si Isal. Ti beurang di aing geus piling ieu mah balik nginjemkeun duit ka si Isal mah. Aing mah sakali-kali deui nginjemkeun duit ka si Isal lah. Cuk, namanya kalung teh ngiter ku ayeuna. Kubu aing teh hujan sal aing geus ngeder ti lebak di komplek. Di komplek. Heeh. Cing geus wanian ken.
Pan di komplek eta mah garala kucuk. Jalan mana ge? Galak kumaha tuh Isal. Kabeh ge ku aing mah dilayanan ken sok kumaha galak nagenan. Baheula ge ku aing ini dicarekan Isal. Lape dah naon saya nyerekan ini. Cekang aku wae Isal, sakilo geura dah yang 17.000. Atau 17.000 mah minimal aluminium kehed 17.000 mah geura nah tak. Mun tong kitu kehet ulah galak sia bisa anu nangluh kumaha. Teu sieun Sal bagi aing mah. Aing mah geus diwaris ku aki aing ilmu bela diri. Yo Sal cek aki aing ge lamun karepet cenah tinggal sambat cenah ngaranana. Sambat naon kehet? Ho ngaran aki aing 3 kali cenah Suhadma. Tah kitu. Jadi aya nama kan kumaha ge wani. Wani aing masuk kumaha ge aing mah hiji banding 10 pokona mah. Jadi teu sieun we ka komplek nu galak teh. Hanteu lah pokona mah ku aing mah dilayanan kumaha ge lah. Sia ngajaran ngecak ilmu aing. Loh, Aing mah teu masalah. Ayo Sae kitu kitu. kieu ge. Hop jeung aing sia. Wah. Bakal kan aing sieun. Hah? Sok di mana? Di lapang di mana? Datkeun jeung aing enak kene ge. Aing teh sia. Sok. Ya, aing nyaho ku aing ge gelas didagorkeun na talang aing. Bencari gelas. Sia naon ka aing? Sok, aing kene ku aing tungguan. Naon deui sia, Bro? Henteu. Sok, tungguan enak kene ge ku aing. Sia kumaha pan cenah wani. Kok wangi aing mah? Tu dasar aing kagertak itu mah reuwas. Sia huntu hukul kehet teh. Cenah tadi wani kalau kumaha ge. Oh, aing mah nama wangi. Aing ge ieu di dieu sok. mah. Aing di warung si Pandoyok. Sok tungguan ku aing. Situ wani kalapang mah. Sok dulu. Hop. Naon deui sia? Hah? Henteu. Sok sia ka wani mah mun heuh. Tungguan ku aing. Baik. Naon? Henteu. Naon malah? Ah, tenan naon? Atuh kunaon nempokeun awewe urang? Tenan naon? Kabitanya. Goblok ngogo ka aing. Nah, Mang, kamari mah lain nu ieu nu dibawa teh. Kamari mah nu ditiung, coba geulis pisan. Nah, ieu mah beda. Nu mana kehet? Anu ditiung kamari ka mana? Ngora keneh geus diajar selingkuh. Nah saha aing mah kamari mah teu ka dieu. Teu moal awewe sasaha. Balanja kain ka Majalaya Tekstil nang kakara ayeuna. Siapa kemarin dia bawa cewek? Ya, Kamu ngebohong? Enggak. Kamu selingkuh? ya selingkuh. Ih, kamu mah gitu. Geus teh teu kudu jadi menikahna juga ka ditu serangan balik. Nah siapa rara bukan ngomong teh? Aing ngaruntakeun hubungan aing. Matakna ulah sok ngogo ka aing. Maneh karek diruntageun sakitu oge geus leweh tah. Geus sok ge menang dia we mah loba. Sok we mah geura balanja heula tah kayen. Loba-loba puguh hiji gese sia mah. Geus gampang, geus sok balanja kayen mah. Balanja wae. Atuh aya uang milihan. Sok tenang, kalem sing tenang sok we udah meulikeun. Anu ieu ya. Ieu, Eta hungkul. ka ieu. Ieu 10 meter. Kaya saayana yo. Ka ieu deui yo. Ka ieu yo. Ieu 2 meter ieu. Anu ieu 1 meter lah. Ieu 1 meter setengah. Nu ieu 2 meter tanu ieu yo. Gas lah sok. Oke, ku aing uang hitung heula. Sok. Akan sia teh ku aing gawean. Aduh, si kuyana ka mana ieu jelema? Aduh. Anjing ngagawe keun ieu mah ka aing. Wah, ieu barang si potongan kayana.